nanya-nanya kieu mah tadi mereka dunungan ngecerok modal. Dagang-dagang koran atuh aing. Koran urut kan. Padahal balanja kadinya deukeut. Deukeut kan ka Ciroyong. Padahal keahlian teh dewek teh dagang roti bakar. Nya bener Kang. Rupayu mah dagang roti bakar. Oh. Ngantara jadi duit aing mah. Kenapa jadi duit? Udah kabakar wae rotina. Alah. Tarutung juga. Nu jualan eta nu jualan. Rupa-rupa jualan Kang. Cocokan budak, baju budak, baju kolot. Baju kolot. Nyaan ngahirupan euy ka sarerea ieu sae marah teh. Bener kan. Secara teu langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja teh. Nya, tua Kang teh. Alhamdulillah hai ku kitu teh mah jang. Tu bisa dewek lalajo ka bola ditu euy. Nah kan. Wah, pinuh leuh. Oh pinuh apa pada deuk Heuh, banget. ieu we kabeneran nu kosong di dieu. Dirinya rada lowong jeung aneh make rada kosong teh. Heeh. Ting naon teh. Hei. Sampean kumaha ni asup ka ieu? Nateu nya hoplang di hareup. Dilarang masuk. Hor. Ngeunah ulah laju di dieu ajeun. Budak mana ajeun? Alah punten ya kulana. Punten Pak. Ayo sila. Punten. Ayo ini teh punten-punten. Assalamualaikum. Ini. Lain Islam teh euy. Allahu Akbar. Goblok teh. Ulah pi omongan sini dilarang masuk teh. Salah. Pada yaplang kan. Diambek aing euy ku petugas. Oh, kira pasti akan. Ari suka teh nyata kitu akibat teu bisa bucu baca teh. Oh, baca heula mah. Garang-garang di lembur lamun di lembur aing didagor teh jelema. Batur Alah. Ya. Alhamdulillah dunungan geus daftar. Atos. Nyaan oi gulis Dewi Kunti teh aduh Wah, beres teh Kang. kahayang dewe ulah dikadastaratakeun nya mah. Oh, ulah kan. Heun ada dastarata mah teu nempo. Nyaneangan deui we kayangna. Dibere tukang jamu oge. Asa di maniane. Asa. Heeh, daekeun. Asa diadakeun eta mah. Atawa dewek digelung. Digelung make we suweung akan. Lah, naon? Tadi ulah jauh tinggi dewek euy. Garalak urang dieu euy. Kade akan ulah pi omongan ya. Oh, duh. Di tempat pamilon nyaeta para pamilon di negara Mandaraka Raden Arasoma Raden Panu kalayan Raden Gandara di negara Prasajenar Raden Narasoma mah nyanak rayina kakasih Dewi Madwim. Ari Gandara mah nyanak rakana kakasih Gandari. Nyai Madwim. Kaulah nun. Da ceuk akang ge make mimilu atuh maneh mah. Kira-kira karudekeun mah. Kararagok akang teh di luar gua dieu teh. Tapi nodah koyong ninga kagelisanana Dewi Kunti nya banding we jeung ajeun da akang oge sabenerna mah moal ieu memilu saebara teh hayang mecak ilmu akang mah geus gaduh bojo tada teuing lanceuk maneh
baeud ka ieu Gandara naon atuh Cuti tinggali Dewi Kunti gelis mana jeung Aceh gelis itu gitu ini kabina-bina teh ngeueuh belana mana bakalan cinta ngeueuh belana dupi kakasih teh saka kaula teh panu duh meuni saena mina Gandara naon cing pangnoyakeun tanggaran panu teh bogo kitu kaceuk ye beuni teu harga diri kemanakeun tuh Gandara naon entah nomor HP na sabaraha tanyakeun gitu aya di Facebook saha kakasihna nah ieu jadi lanceuk ieu linggih teh di mana kaula nu linggih kaula di Mandaraka leres ameng atuh ka itu hei awewe nitah ulin ka lalaki jelema pleya-pleya kitu diajak ulin saharan kaula teh panu tuh ngaranna ge sauted Gandara naon tanyakeun di astinana di mana sidik di Karaton Astina itu putra Raja Astina eta teh iya aduh salam gitu ti Aceh pake nya ngomong serangan mun didak batur segala itu lata-lata gelis mana eta nu hareup jeung Aceh eta nya gelis eta siapa meuni kitu-kitu teuing ka aing teh sarua gelisna mangan ai Aceh goreng bibir kamina-mina teh sate Gandara ka aing teh ya ya dundungan aing ningali euy aduh digendeng ku awewe teh loba kumaha aing atuh da iku kitu teh mah percaya kumaha suhan aduh alah gareulis di budak awewe euy duh Bambang Soda kuat sampean iya tenang. Iya teu acan sah dianggap elehna. Apan geus ngagoler teh bisa warakaya cia. Warakaya teh. Mangga atos. Eta jelema eta ti kamari jeung gede sungut jeung goreng patut. Parihan mah versi beleh wae teh cia. Kaula rek ngitung ti hiji nepi ka kalima. Upami aya keneh kawani nganu harti tiasa lugay deui dina hitungan anu katilu atau nepi ka opat. Hiji, dua, tilu. Wah.
Aya kene kawani. Loh, ampun. Kumaha? Ampun. Mana we teh aya kene kawan tuh loh. Liuri. Doraka tinu kolot mereka. Bisa jadi Da eta we nu kolot teh memang ini teh manusia urang bimoli. Naon Biwir monyong 5 mili. Baut. amat Oh gitu. salaki rek ngawayu. Ya, rupina lain jodoh Kunti ngeun wae akang dina ngimpi ya.